tadi luhur teraik mata buat di Bandung na cek mata. Mama resepnya di tihandap itu. Tapi eta bisa dimulai kawin bisa kahitung sabaraha kali eta mah teh ngontrol. Naon? Ngontrol si eta mah teman pabinihan teh. Bisa kahitung Lin. Tapi masuk tara ele mah teh sok menang bae. Nya mah. Lamun jeung urang bari besok menang bae. Menangnya. Si cai beasna ai muncratna teh. Geus gandeng aja. Hah? Hah? Hanya biasa. Tara molonyon mah eta teh. Hah? Bisik sok Ya, sok yang tadi luhurnya. Heeh. Buat di Bandung na cek mata seperti itu mah. Buat di Bandung na Pak. Pan meureun aing tadi luhur mah geus teu kuat meureun. Maneh nanya meureun geus kurang kekuatan. Mun manangin tadi luhur aing teh ieu na. Puncak karnya. Ayo mama tara daek buat di Bandung na cek teh Pak. Gitu. Tapi gede kene nafsu namanya teh. Aki-aki. Hah. Hanya sarua Pak. Biasa Mana nih tadi luhur ge meureun geus teu kekuatan. bibirna Meureun kurang kekuatan meureun. maksudnya teh seneng kene ruar-rawe bibir tempatnya jeung si otong teh nya. Jadi meureun geus teu kekuatan jadi nitah di luhur gitu. Ka urang teh. Yang teh eueuh di Bandungna Pak. Itu maksudna eta. Meureun mana nitah di luhur ge ka awewe teh meureun geus teu kekuatan mun kurang kekuatan tanah. Tapi eta lauk cai bogona masih kene tenan jag-jagan eta mah. Lauk bogona teh itu mang. Oh, pokoknya nitah di luhur ge geus teu kurang kekuatan. Oh. Kudu teh dirupus ku memerang awi teh mah. Sok kagedean da ngagarona ge atel mun ku memerang awi. Hah? Obat yang merusak itu. Heeh. Ada pada dirian bae aya mah ieu. Ai anu di Madong itu anu di Karayunan kumaha eta? Saha? Anu Karayunan teh. Cek Bandung mah yeuh. Rasa Ye. Tah euy Karayunan. Kada terus ada baribis. Rosana. Naonna nanya sarua bae lalaki mah. Maksudnya bagian anak gitu. Ngungkedna gitu. Kerap di mana kan? Heeh. Heeh. Ayo mah penasaran ulah Pokoknya mah geus sakitu mah kurang kekuatan.